Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Gibran Gifari di kelas 10-8. Abdi bade maca pidato sareng gaya teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kayaan sehat walafiat. Salawat miwah salam mugi tetap dilimpahkan ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargana, sahabatna oge ka urang sadaya salaku umatna. Anu insya Allah taat kana ajaranana. Amin ya robbal alamin. Dinten ieu abdi hoyong ngajak kasadayana pikeun ngaregepkeun dieu kumaha pentingna ngajaga kebersihan lingkungan sakola urang. Sakola teh tempat urang teh diajar nyiptakeun hal-hal anyar jeung ngamekarkeun diri. Tangtos wae urang sadayana hoyong suasana diajar nu merenah jeung pikabetaheun. Salah sahiji penting nu nyokong kana kanyamanan eta nyaeta kabersihan lingkungan sakola. Sakola nu bersih bakal ngajadikeun urang leuwih semangat pikeun diajar. Udarana nu seger jeung lingkungan nu sehat oge bisa ngajaga kesehatan urang. Salian ti eta, sakola nu bersih oge nunjukkeun yen urang salaku murid teh disiplin jeung boga tanggung jawab. Coba bayangkeun lamun sakola kotor jeung acak-acakan, tangtos eta bakal ngaganggu kagiatan diajar jeung bisa nganterkeun kesan nu goreng ka batur. Hayu urang mimitian ti diri sorangan, buang runtah kana tempatna, beresih meja jeung korsi sanggeus dipake, sarta miara tutuwuhan di sabudeureun urang. Ajak rerencangan pikeun babarengan ngajaga kabersihan sakola. Kalayan gawe bareng tangtos urang bisa ngajadikeun lingkungan sakola nu bersih, endah jeung merenah. Sakola teh imah kadua pikeun urang. Hayu urang ngajaga sarerea supaya sakola urang janten tempat pikabetaheun pikeun diajar jeung bekarya. Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadayana. Kurang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah ti Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.